Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gora Bacep di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep biasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Teu Sangka Lamunan Laksana. Dina dinten ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Peuting Isuk Samagaha. Ieu nu nganggitna Bapak Maika. Sapunten eta anu kasuhun pamirsanya. Bapak Maika teh ieu teh duka pamegat, duka istri kitu mun dikinten-kinten pamegat pangintennya. Sapunten pamilepat urang doakeun heula ku urang saupamina parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupuk rahmatna Gusti Nu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana mudah-mudahan dipaparin kasehatan diparekeun rezekina tur dibarokahkeun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu dimedalkeunana nyaeta ku Balebat Bandung tahun 1867. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun lak saketika bingahan ka anu tos satia satuhu mancona ngalaikna oge momena panginten kana dongeng-dongeng anu dipidangkeun di channel Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Wanci Isa hujan nu turun ti sore candraat keneh solokan-solokan sisi jalan ngagulidag banjir di jalan dina logak-logak cai ngarumplang sakali-kalieun ana aya mobil ngaliwat cai tina logak muncrat ka sorang kuban lalu lintas geus teu pati rame ngan beca nu masih keneh katembong lalar liwat. Lebah bojong loa katembong hiji beca kakidulkeun luak leok neangan jalan nu hade dituturkeun ku lalaki tumpak motor Ducati nepi ka gang pabaki mengkol reg eureun dihareupeun hiji imah nu meujeuhna gedena tur resik. Jutina beca aya nu turun hiji mojang lenjang sanggeus mayar beca berebat lumpat kana teras Ducati geus miheulaan. Ngetrokan panto. Omah, buka panto. Saha cek min si omah lanjang leutik norojol ti jero jepret muka sosi bus mintar sih asup. Mangga kalebat Kang Dan kunci bae Ducati mah pokna ka Hamdan jajakan nu nganterkeun. Omah panyimpenkeun ieu sapatu jeung tas ka kamar. Cenah bari ngalaan sapatu sok dikasih omahkeun jeung tasna. Di tengah imah kadenge sora mesin jahit bus mintar sih asup ke tengah imah dituturkeun ku si omah. Kasampak Ibu Ati indung mintar sih keur ngagutrut ngaput ngadangu mintar sih asup. Ibu Ati eureun ngaputna. Teu kahujanan min. Henteu da kana beca. Ari sapedah di mana? Di kantun, di apotek. Nah Amir teu mapageun nu mawi henteu
nyuhun kene jajabkeun bae ku Kang Dadan. Dupi cai panas Bu. Dupi cai panas aya Bu. Dupi cai panas Bu. Panas candak jeung sareng dina lomari aya pisang goreng geura haneut keneh. Sanggeus ngalaan jas hujan Bos Hamdan asup ka imah. Geus teu asa-asa deui geus kacida lomana ka Ibu Ati teh. Keur mah katalian keneh laher-laher bae mah. Ngadamel naon Bu? Dadan yap ka dieu. Ieu ibu teh keur nganggeuskeun rok pesenan ti Takolian. Kahujanan dia teh. Sumuhun. Madade antosan raatna sieun wengi teuing sina kana beca bae ku abdi teh. Syukur. Ibu teh melang ari balik peting-peting teh aya nu nganter mah. Wayahna bae mi HP dulur teh tang nalingakeun. Numawi ngantos-ngantos Amir teh aya bae mapageun. Biasana pami malam minggu mah sok mapageun. Ieu ngaleut Kang Dan. Ceuk mintar sih bari sok neundeun gelas jeung piring dieusi pisang goreng kana meja. Sok Dan, tuh aya pisang goreng geura haneut keneh. Sur Ibu Ati. Gek Hamdan diuk dina kursi kop kana pisang goreng. Raos nuju tiris nuang pisang haneut-haneut. Geura sok min. Tibalik ieu mah. Aya semah nawaran pribumi. Hamdan seuri. Dalin saya mah akang mah. Mah eta dina tas aya gorengan meunang meuli ti di Arum. Cokot geura tos aremam ieu teh Bu. Ona eta dina tas aya gorengan meunang meuli ti di Arum. Cokot geura tos aremam ieu teh Bu. Teu acan sok atuh sayagikeun sakalian sareng Dadan. Sur Ibu Ati. Moal min Kang Dadan mah areungap keneh. Kuteganya ceuk mintar sih nempas. Nyaan moal ieu bisi kaburu ngagedean deui hujana. Moal nya moal mam heula Dan. Ibu Ati mairan. Sok pagawean ditinggalkeun terus nyampurkeun ka Dadan. Laras Bu, moal da atos tadi cenah bari jung nangtung. Top kana jas hujan. Dipantok rumpur rampa kana saku jas hujan. Naon Kang Dan, kunci nya di mananya? Mintar sih balik deui kana meja. Ieu geuning kahalangan piring sok dibikeun ka Hamdan nu geus nangtung dina teras. Memeh muka kunci motor Hamdan namprakeun heula dampah leungeun kaluar. Miripis keneh rek dianggo bae jasna cenah bari ngasupkeun leungeunna kana leungeun jas. Tiris. Mangga Bu. Mangga min atuh. Mangga sadayana. Mintar sih nuluykeun lir murid taman kanak-kanak. Hamdan nyerenge Ibu Ati gumujeng. Min mah saurna. Sumuhun atuh da asa nguping murid taman kanak-kanak. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Ceuk mintar sih bari seuri. Mangga Bu. Ceuk Hamdan sakali deui. Mangga Den, mangga Dan. Geus indit Hamdan Ibu Ati jeung mintar sih arasup deui. Sosian sakalian min pantona. Jepret panto di sosi slot-slotna dipariksa. Cetrek mereuman lampu tepas. Kop kana piring pisang goreng jeung gelas. Sok dikana bakikeun lewas kana meja makan. Sok diteundeun jeung bakina. Urang mam aya namanya Bu. Nya sok atuh sayagikeun. Ceuk Ibu Ati bari jongjon nyurup-nyurupkeun aplikasi kana rok nu keur dijieun. Mana gorengan teh Omah? Mintar sih sanggeus beresnya diakeun dahareun nanya ka Omah. Si Omah nu keur jongjon meresihan bola-bola nu ting alawir dina kaputan ku gunting leutik cengkat sok pagawean ditinggalkeun. Eta ceuk luhureun bupet. Cenah ngomongna kitu teh bari kop dicokot sok dibikeun ka mintar sih. Sok atuh Bu, mintar sih bari miringan gorengan. Sok Ibu Ati neundeun aplikasi gek calik pahareup-hareup jeung mintar sih. Gara diuk atuh Omah, saurna ka si Omah. Gek si Omah diuk gigireun mintar sih
Berak dalahar. Beres dalahar Ibu Ati gap deui kana hanca Mintarsih beberes urut dahar piring-piring kotor di wadahan kana boboko kosong. Ah, bade dikumahan ayeuna bae ce, da aya cai hujan 2 ember kengeng nandean, ceuk si omah bari regeyeung nyelek boboko leos ka dapur. Sanggeus sasapu Mintarsih nyamperkeun ka Ibu Ati gek diuk dina dipan, gap kana hanca si omah. Kanggo tokolian teh ieu teh Bu. Nya. Sabaraha hiji sadayana teh? Nomor 2, 3, 4, 5 masing-masing salosin 48. Seueur keneh. Genep deui sareng eta bae tah nomor 4 teh acan disom. Atos bae atuh heula Bu. Tos wengi. Tos bade tabuh sarapan. Bilih teu damang deui keh. Kayak nganggeskeun ieu bae hiji deui datos capek Ibu oge. Sumuhun ulah maksakeun teuing anjeun atuh Bu. Sakabujeungna bae ngadamel mah ulah dugi ka tabuh 2, tabuh 3, tampulana mah dugi ka subuh geuning. Kanggo naon atuh totomplokan teuing peperieun kapungkur basa abdi teh acan gaduh pangasilan, Ibu repot teh. Ih Min, lain kitu-kitu teuing dari keur hirup urang mah hirup sakadarna. Ku gaji Min oge cukup ngan Ibu mah digawe soteh hitung-hitung ngabang brangkeun hate bae. Sur Ibu Ati rada dareda. Mintarsih ngalesotkeun pagawean anak terus nyamperkeun Ibu Ati krep nangkep ti tukang. Pel pipina diadekeun kana damis Ibu Ati. Ulah diemut-emut bae atuh apa mah datos kantenan bilih teu damang deui. Min keung kak lengan Mintarsih nu nyampai dina pundakna dicepeng heug diteueulkeun kana damisna. Ngan jauh we nyamin lamun hayang nyakar teh kudu ka Jakarta. Sawios atuh tebih meusan mah engke bada boboran urang ka ditu. Ayeuna mah urang bobo anggur. Sok atuh Ibu bantuan meresan si omah atos kukumbahna. Omah geus kukumbah teh, ceuk Mintarsih ka si omah di dapur. Atos ceuk ieu nuju dikanarakeun. Kade tulakan deui pantona omah. Keun bae heula omah, Ibu can salat Isya sur Ibu Ati. Sawios atuh ieu mah ku Min bae Bu, mangga bae bade abdas mah. Geus beberes bus Mintarsih ka kamarna cucul-cucul rok, rap make house coat. Leos deui ka cai, balik ti cai bareng jeung Ibu Ati. Geus rek sare omah, urang pareumanya lampuna. Mangga, ceuk si omah bari ngagoloyoh kana dipan, rup disimbut ku samping kebat, pas lampu tengah imah di pareuman. Jeung Ibu bae bobona Min, Ibu panggosokeun tonggong ku Pix. Mangga ke bade salat heula, jawab Mintarsih. Sanggeus salat Mintarsih kurah-koreh kana tas neangan Pix, geus kapanggih top kana simbut, cetrek bareuman listrik, serelek nutupkeun gordeng, da teu make panto ka kamarna teh, nyampak Ibu Ati keur calik dina ranjang socana neuteup kana bilik kana potret nu ngagantung. Potret Ibu Ati jeung carogena apana Min basa keur di Jakarta kira-kira pi 2 bulaneun deui kapupus. Kaganggu ku asupna Mintarsih Ibu Ati ngarenghap narik deui lelembutanana tina pangumbaraan. Ret ka Mintarsih nyeh imut mawur socana ngembang cai. Mintarsih dibetot lalaunan kana dadana, beungeut Mintarsih disesepkeun kana pinareupna, bari diusapan buukna. Jempling taya nu ngomong sakemek, tapi boh Ibu Ati boh Mintarsih dina waktu eta mah geus teu merlukeun kecapna naon. Rasa masing-masing geus pada nyarita, dinten teu oge Ibu Ati teh kaleleban ku caroge sanajan geus aya tauna pindah ti Jakarta. Lain pindah meureun pibaseuna teh balik da asalna oge ti Bandung, pasarakan asalna ti Kebon Kalapa. Tapi kulantaran geus eueuh wargi-wargina aya oge hiji geus lair nya eta Hamdan, apoteker di apotek sehat. Anjeunna ngagaleuh bumi di Gang Pabaki, bumen-bumen duaan jeung Mintarsih, katilu si omah lanjang leutik nu babantu. Anak kawabuhan Ibu Ati, tapi geus dianggap anak ku Ibu Ati, da putrana mung hiji-hijina nyaeta Mintarsih.
Kasedih Ibu Ati sigana teu daek paler kumanah ngulubut jeung capek ku damel salirana kacida robahna. Urut sakitu gamulangna teh ayeuna mah haropak jeung langsip. Basa Ibu Ati teu damang kira-kira genap bulan ka tukang ku dokter dinasehatan supaya ulah seueur emutan jeung kudu istirahat. Teu disebutkeun diagnosa mah ngan lamun nempo obat-obatna bisa ngira-ngira yen panyawat Ibu Ati teh dina jantung. Tapi nyaeta atuh ari istirahat teu ngadamel meureun nganggur. Ari nganggur teh waktu nu hade pisan pikeun lamunan nya dekar deui bae ngadamel supaya bisa kabang berangkeun sawerna. Mungkin laku, mungkin sibuk, mungkin loba pohona rada paler, tapi salira beuki capek atuh teu kaweur damang. Porosot mintar sih ngalaan panangan Ibu Ati nu meulit dina pundukna. Sok Bu, urang gosok kupik. Goloyoh Ibu Ati nangkuban, ledak pungkurna dibalur kupik terus dipeuselan. Tos geura bobo min. Sok di dieu gigireun ibu, suri Ibu Ati bari nyengigir. Sok kalengtik ditendeun kana luhureun meja leutik. Trek maruman lampu, goloyoh mintar sih kana ranjang. Bismillahirrohmanirrohim. Mintar sih ngagareyem babacaan. Jep bae jempling nu kadenge ngan sora renghap napas jeung sora monoton cihujan tina kenteng nyak celakan kana kaleng urut ulin budak. Sakapeung kadenge sora mobil di jalan. Melah kasepian ku sorana nu kreskendo. Lawun rada tarik rada lawun las leungit. Tak sora monoton teh kadenge deui. Mun didenge ku celimah jempe duanana oge gisiga geus tibra, tapi sabenerna mah boh Ibu Ati boh mintar sih oge peureum soteh panona da ari lalembutanana mah masing-masing anteng nganteur lamunan. Berai ka gambar dina soca Ibu Ati waktu bumen-bumen di Jakarta. Basa apana Ati jumeneng keneh hirup tentrem silih asih silih pikanyaah. Geget layet taya pacogregan salila 17 tahun nepi ka dipegat ku umur 3 tahun nu geus kaliwat. Brai bentak gambaran nu bieu leungit tina socana remeng-remeng kaciri banget mintar sih nu ngadaun seureuh sanajan ngan remeng-remeng ka tembong kulitna nu hejo carulang. Irungna nu mancung pipi ngeusi bulu panon nu carentik ayeuna mah rapat nutup. Ku Ibu Ati ditetep ditilik-tilik siga palaing ukir gambar mintar sih kana manahna. Lamun aing dipundut ku nu kawasa ayeuna kasaha aing mihapekeun mintar sih mangkaning geus teu sanak teu kadang. Ras deui anjeunna emot kana rasiah nu geus sakitu lilana. Hiji rasiah nu pelik pisan nu ngamarudahkeun kana manahna. Rasiah nu nyangkut diri mintar sih, rasiah nu ditutup rapat sajero 17 tahun. Ibu Ati ngarahuh. Ayeuna anu aya dina lalembutan mintar sih beungeut Amir nembongan dina panon mintar sih bener kasep Kang Amir teh cek hatena jeung bageur deui. Untung teman mun aing bisa laksana rangkep jeung Kang Amir teh. Tapi da Kang Dadan oge teu kurang kasep. Tapi dan teu bogoh ka Kang Dadan mah ngan nya mindang mintar sih ngabanding-banding antara Hamdan jeung Amir. Dadeg pangadeg Hamdan jangku ngeusi awak atlet buuk galing muntang lungguh antep mun ngomong saperluna saujratna. Ari panon iuh linduk diri talaga anu jero tapi pinuh ku wibawa. Tipe jelema nu bisa nimbulkeun rasa tentrem jeung kepercayaan lamun deket jeung manehna. Ari Amir tipe nu sejen deui ieu mah Wanda Arayana. Kasep gumbira perceka jeung sagala gampangan. Ngan hanjakal Kang Amir teh galak timuru jeung lamun ambak sok gampang leungit pertimbangan mintar sih ngageurentes dina batinna. Lamun terus mah kuliahna bareto meureun ayeuna teh insinyur. Hanjakal tapi kajeun kata da teu bogoh kana gelarna. Iraha atuh Kang Amir. Urang laksana nu dicita-cita. Iraha rep bae sare. Dadana katempo naik turun kalawan ritmis belenyeh bibirna imut tayohna ngimpi nu pikabungaheun. Ari Ibu Ati netep pinuh kadeudeung.
celengo pipi Mintarsih dicium lalaunan pisan sieun karasaeun kunu boga pipi. Asa agul manah Ibu Ati kagungan Mintarsih teh, agul sanajan sakapeung sok rajeun aya rasa adeanku kuda beureum. Alhamdulillah Ibu Ati ngagareyem reup bae kulam. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna nyaeta di sejen tempat. Mir, dewek rek ti heula ke Ranca Badak, si lain engke jeung Min, tapi buru-burunya cek Hamdan ka Amir nu harita keur ngadaguan Mintarsih rek besuk Ibu Ati di rumah sakit Ranca Badak. Bisa minggu Ibu Ati diopname di rumah sakit Ranca Badak lantaran kasabatna karaos deui kawasna kateu haku pada melan basa rek natal. Min, Kang Dadan mati payun bae nya, cek Hamdan bari rek asup ka jero. Kun bae ku dewek dibejakeun jeung bae rek indit mah. Atuh cek Hamdan deui bari kaluar. Rada teu ngeunah sanyana mah ku sikap Amir kitu saolah-olah manehna ulah panggih atawa tepung omong jeung Mintarsih. Mindang deui lain sakali ieu bae. Siga pisan Amir teh nu hayang ngamonopoli timburuan kitu. Piraku kapan diwawuhkeunana oge ku aing bakatku bogoh bae meureun. Di toko piknik Hamdan nyimpang heula meuli roti keur ngirim Ibu Ati. Di pasar baru nyimpang deui meuli apel 2 siki. Datang ka rumah sakit Ranca Badak can dibuka nurek besuk geus ngaliwud sanggeus neundeun duka tilu korna. Lewas Hamdan ka hareup meuli koran tambah kesel sabot ngadaguan jam besuk. Gek diuk dina bangku bari maca koran. Telila teh sajigna Hamdan indit Mintarsih kaluar geus meunang dangdan. Kamana Kang Dadan? Cek Mintarsih bari ngasupkeun termos nu disici susu jeung bungkusan pakean keur salin Ibu Ati. Tos mios, jawabna pondok. Atau siap, mangga. Atau siap, mangga tumin, pokna deui. Atos, mangga. Karasa ku Mintarsih aya kateungeunah dina sora Amir eta meureun pedah basa manehna datang geus nyampak Hamdan. Padahal Hamdan mah lain rek nyamper da nyaho rek disamper ku Amir ngan nepikeun pesenan Ibu Ati. Mundut dikintun raksukan keur gentos. Oma, kade ulah ka manananya da ece oge moal lila, ceuk Mintarsih kasih Oma. Mangga Den. Celak Mintarsih kana skuter tukangan Amir geleueur maju seot ka jalan semu ambak bedah toko piknik Mintarsih Noel. Lireun heula Kang Mir bade mese roti kanggo ibu. Seot skuter ka belah katuhu trekel kana trotoir ngik direm celak disetandarkeun bus arasup. Ngagaleun naon ceneng cuk budak pelayan ka Mintarsih geus wawuh da ka toko piknik oge sok ngasupkeun bad dagangan Ibu Ati teh. Nyunkeun roti panas tilu. Eta bae kue pisang lapis sareng kue tilu-tilu cuk Mintarsih bari nunjuk kana etalase. Enggal keneh rotina nembejol pisan tadi oge raka ceneng ngagaluh 5. Saha? Eta raka ceneng nu jangkung teh cek pelayan bari nyokot kantong kertas. 3 bae ieu teh ceuk. 10, nanas 5, coklat 5. Amir mihel anembalan Mintarsih melong. Kanggo naon seueur-seueur teuing Kang Amir? Kanggo ibu. Kue basahna 5 nya pokna ka pelayan. Mangga cenah bari sok ngawadahan roti kana kantong kertas. Mangga itu bae mayarna mah di kas. Pelayan miheulaan kakas geus dibayar roti jeung kue ditampanan ku Mintarsih bus dikanataskeun. Ayo Min. Ger. Skuter di starter. Celak geleuyer. Seot kakalerkeun. Datang ke rumah sakit Ranca Badak nu besuk geus arasup sanggeus neuneun skuter bus Amir asup ngiringkeun Mintarsih. Kasampak Ibu Ati keur calik nyarande kana bantal keur cacarios jeung Hamdan dina luhur bupet ngagoler bungkusan roti jeung apel pangirim Hamdan. Jeung Mintarsih datang Hamdan nangtung.
tah gening min pokna. Sok mintar sih nendentas kana luhureun bupet ngok nyium damis ibu ati geus nyium pok deui kana tas ngeluarkeun roti kue jeung termos. Naon eta teh min? Sur ibu ati. Roti panas. Nah seur-seur teuing Kang Dadan nyandak roti deui. Ah dasar Kang Amir bae sasangkleng. Tadi nama moal cios meser roti. Da pelayan ngawartosan Kang Dadan tos meser 5. Amir tepuguh cabak asa katohyan rasa timburuan anak ka Hamdan kaciri yen embung kaelehkeun pangaruh. Hamdan papelong-pelong jeung ibu ati surti nyeh seuri. Nah ngarepotkeun teuing cep. Eulo sareng naon deui eta teh meuni sagala. Ih geuning kasedap ibu wungkul cik eta roti coklatna. Da kengeng Kang Dadan mah roti nanas wungkul. Supaneng turun Amir teh sok mintar sih mikeun roti coklat hiji cur nyician susu tina termos geek diuk sisiranjang bari nyekel gelas. Kumaha tos aya sakinten cek Amir nanya. Sakinten aya nama sawangi tadi teu karaos calik atuh dina kursi cep. Surna bari nunjuk kana kursi urut Hamdan. Sawios jawab Amir bari ngareret ka Hamdan. Bae kadinya diuk keun dewek mah rek nyokot deui tu aya nu nganggur ceuk Hamdan harita ka Amir. Gek Amir diuk kari Hamdan ngaleos nyokot kursi nu kabeneran teu dipake. Ieu susuna leueut mintar sih bari ngasongkeun gelas sok roti nu kakara dituang sapotong diteundeun dina meja. Regot ngaleueut bari dicekelan ku mintar sih sok deui gelasna diteundeun dina luhur bupet. Bu, tos kaimpen deui bae sapertos nu ti payun teh. Tos sabaraha kalinya min nyarios ka ibu impenan kitu teh. Herana teh eta ku eta deui nu kaimpen teh. Saha atuh istri nu dina impenan teh nya Bu? Asa-asa kenal, asa-asa loma. Nanging diemut-emut, waleh teu kaemut saha-sahana, ceuk mintar sih rada ngaharebos. Katangen paroman ibu ati riuk ngadangu mintar sih nyaritakeun impianana teh, geus aya 4 kalina mintar sih nyaritakeun ngimpi panggih jeung hiji istri nu teu wawuh tapi asa geus raket pisan, sanajan ibu ati teu bisa ngagambarkeun siga kumaha rupana tapi dina manahna mah yakin yen nu nembongan dina impian mintar sih teh tangtu oge titik sigana mah geus tepi kana waktuna ieu rahasia teh dibuka saur ibu ati dina manahna. Tapi min anak ibu namual ninggalkeun namun nyaho yen ibu teh ngan sakadar titik engke bae ari salse keur paduduaan. Saha atuhnya min hanjakal ibu teu ningali rupina tapi tong jadi pikir impian-impian bae mah saurna ka mintar sih. Sumuhun nanging eta bae asa ku aneh impian teh berulang-ulang kitu asa dina dongeng atanapi dina roman picisan. Ibu ati imut nyumputkeun kasungkawa manahna. Ibu oge boga dongeng tapi lain roman picisan engke geura ari salse ku ibu didongengkeun ka min. Aina bae atuh Bu, mintar sih penasaran. Engke bae ari salse lantaran dongeng ibu mah ngan kengeng didangukeun ku min sorangan. Tepuguh ibu mah sina nyocokan cepil bae atuh Kang Dadan sareng Kang Amir mah. Hawatos atuh sami bae sedang dicandak nonton bioskop. Sur ibu ati bari imut. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.